A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fi'lu jeung ari fi'il yu'rafu eta bisa dikanyahokeun itu fi'il biqad kulapat qad wasini jeung sin wasaupa jeung saupa wata ita'nitsis sakinati jeung ta tanis anu sukun. Janten dina waktos ayeuna urang bade nyarioskeun perkawis ciri-ciri fi'il anu sakumaha ku urang kauninga bahwa dina pada dasarna fi'il teh pan aya 3. Kahiji aya nu disebat fi'il madhi nyaeta fi'il anu nunjukkeun kana padamelan anu tos kalangkung, anu tos terjadi. Contohna misalkeun nasoro, nasoro hartosna teh geus nulungan. Jadi pada melan nulunganana teh atos dilakukeun, tos terjadi ya. Aya oge fi'il mudhari. Ta upami fi'il mudhari mah nyaeta fi'il anu nunjukkeun kana padamelan anu eukeur atawa bakal dilakukeun. Contohna misalkeun yansuru, yansuru hartosna teh eukeur atawa bakal dilakukeun. Eta fi'il mudhari. Aya oge nu katiluna teh nyaeta fi'il amar. Pami fi'il amar mah fi'il anu nunjukkeun kana parentah. Contohna misalkeun unsur. Unsur kudu nulungan anjeun. Jadi parentah pikeun nulungan. Ta eta fi'il. Tadi dieu urang bade ngabahas perkawis ciri-ciri fi'il. Dipayun atos pan ciri-ciri isim. Naon wae ciri-ciri fi'il teh wahu wal fi'lu yu'rafu biqad. Kahijina nyaeta fi'il pantes kaasupan qad, lapad qad. Jadi lamun aya kalimat anu pantes kaasupan lapad qad, maka eta kalimat termasuk kalimat fi'il. Ta ieu lapad qad teh kadang-kadang asup kana fi'il madhi atanapi tiasa asup kana fi'il mudhari. Ieu lapad qad teh upami asupna kana fi'il madhi maka hartosna teh bener-bener sungguh. Jadi kangge nguatan upami ieu qad asupna kana fi'il madhi kangge naukidan gitu. Misalkeun ieu fi'il madhi nasoro dilebetan we lapad qad janten qad nasoro, qad nasoro hartosna teh bener-bener
atanapi sungguh geus nulungan. Jadi nulungan teh bener-bener geus nulungan teh teu bohong gitu. Keur naokidan keur nguatan. Fungsina ieu qad nalika lebet kana fiil madi. Atanapi ayapan contona dina Al-Qur'an dina surat Al-Mu'minun ayat kahiji. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun gitu kan. Qad aflahal mu'minuna. Qad aflaha bener-bener geus nguntungkeun saha al mukminun jalmi-jalmi anu iman. Tanu janten contoh ieu aflaha kalabetan lapad qad, maka ieu aflaha kalabetna fiil kalimat fiil di mana fiilna dia fiil madhi gitu nya. Qad aflaha. Tapi upami ieu lapad qad asupna kana fiil mudhari sanes keur nguatan kana fiil mudhari mah sanes bener-bener atawa sungguh, tapi kadang-kadang hartosna kadang-kadang misalkan qad yansuru qad yansuru hartosna teh kadang-kadang nulungan gitu. Jadi nulungan teh kadang-kadang gitu, kadang-kadang jadi kadang-kadang teu ureunan kitu nya. Jadi upami qad lebetna kana fiil mudhari mah kadang-kadang hartosna teh sanes kangge ngiatan. Eta ciri anu kahijina. Ciri anu kaduana tina kalimat fiil teh wasini sareng sin. Ta upami sin mah lebetna teh asupna teh kana fiil mudhari wungkul. Sin mah contohna seperti ieu misalkeun yansuru jadi sayan suru. Sayan suru. Sayan suru. Eta upami ku sin wa saupa sareng ku saupa. Saupa oge sami lebetna ngan ukur kana fiil mudhari. Saupa oge misalkan kalebetan saupa saupa yansuru. Saupa yansuru. Ta upami fiil mudhari kalebetan ku sin atanapi ku saupa maka eta teh nuduhkeun kana zaman istiqbal. Jadi hartosna kana padamelan anu bakal dilakukeun sanes eukeur tapi bakal dilakukeun. Kan saurti paeun kan fiil mudhari mah nunjukeunna teh kana padamelan teh eukeur atawa bakal. Ta upami kaasupan ku sin atawa saupa mah ieu mah bakal hungkul, bakal dilakukeun. Sayan suru bakal nulungan. Saupayan suru bakal nulungan sami. Jadi nunjukkeun kana zaman mustaqbal bakal dilakukeun. Nah, perbedaanana upami ku sin mah upami kaasupan sin mah bakal dilakukeun teh dina rentang waktu anu sakedap. Upami kaasupan ku saupa mah bakal dilakukeun teh dina rentang waktu anu lami.
Jadi misalkan sayan suru bakal nulungan tah tereh nulungan teh bakalna teh tereh gitunya upami kusin. Tapi upami ku saupa yan suru bakal nulungan tapi bakalna teh lami kene duka iraha ngan bakal tapi duka iraha gitunya. Ku saupa mah lami waktuna teh dina rentang waktu anu lami. Misalkan contoh anu sanes saya qara'u syahidun Al-Qur'an. Saya qara'u bakal maca saha syahidun syahid Al-Qur'ana kana Qur'an. Saya qara'u syahidul Qur'an bakal maca saha syahidun syahid Al-Qur'ana kana Qur'an. Syahid bakal maca kana Qur'an tapi bakal nate tereh di dieu mah nya dina rentang waktu anu tereh. Tanapi misalkan kan dina Al-Qur'annya aya dina surat Al-Baqarah pamitan lepat aya geuningan ayat sayaqulus supaha'u minan nasi. Sayaqulus supaha'u minan nasi. Sayaqulu bakal ngomong saha as-supaha'u anu baralegug nya minan nasi di antara jalma-jalma. Tanu janten contoh ieu sayaqulu fi'il mudhari kalebetan sin sayaqulu bakal ngomong anu mana bakal ngomong teh tereh moal lila deui kitu. Eta upami kusin aya upami kalebatan ku saupa mah dina rentang waktu anu lami. Misalkeun contoh saupa yajma'ullahu an-nasa. Saupa yajma'u bakal ngumpulkeun saha Allahu Allah an-nasa ka sadaya jalmi. Janten Allah bakal ngumpulkeun ka sadaya jalmi engke tapi nya di poe kiamat. Jadi ieu mah dina rentang waktu anu lami. Jadi saupa yajma'ullahun nasa engke Allah bakal ngumpulkeun ka sadaya jalmi. Jadi waktu nate lami upami ieu makan saya qara'u syahidul Qur'ana. Ayeuna bakal kitu nya ureunan. Sakedeung deui syahid bakal maca kana Qur'an pami nu ieu. Pami ieu mah saupa yajma'ullahun nasa engke gitu. Engke Allah bakal ngumpulkeun ka sadaya jalmi. Eta sin sareng saupa. Wata ita'nis fisakinati sareng tak tanis anu sukun ciri pingin anu kaopat nyaeta tak tanis anu sukun. Ta upami tak tanis mah ieu mah lebetna teh ngan ukur kana fiil madi wungkul. Contohna misalkeun zahabat zahratu ilal Madinah. Zahabat tos angkat saha zahratun zahneng zahroh ilal Madinati ka Madinah. Zahabat
tos angkat saha Zahratun neng Zahroh ilal Madinati ka Madinah. Janten contoh ieu zahaba fiil madi kalebatan tak tanis anu sukun janten zahabat gitu, zahabat. Nah, pamkumar di ayat tak tanis anu sukun maka ieu zahaba kalebet ka asup kalimah fiil gitu nya. Janten eta ciri-ciri kangge kalimah fiil. Wallahu a'lam bissawab.